ketika aya tekanan milarian solusi cahaya iman kabur deui, ketika aya tekanan ditampi cahaya iman bagaimana ningali kana kolbu satos ditampi antosan demi Allah anjeunna pasti masihan solusi duka kana gerentes, duka kana lintasan, duka kana harewos ngan hiji gitu pami aya tekanan tong sakali-kali mikiran solusi sateu acan ditampi gitu tak salami gitu seueur nu Allah teh saresna nyahaeun nyumpingkeun tekanan-tekanan ngan teu apal jurus gitu henteu ditampi heula budak ieu nyieun solusi gitu padahal maksud Allah nakan teh rek ngalihkeun cahaya tina sudur kana kolbu gitu eta teh maksudna beda siga ujian ku perkara rezeki disakedikeun ujian ada diseueurkeun ge ujian gitu disakedikeun ditekan diseueurkeun ge ditekan lamun jalmi pinter mah da heseun keneh mayuna diseueur teh da seueur mah tekanan kana nafsuna teh ageung gitu balikanan sakedik pan urang diuji ku rezeki alit dageung teuing tekanan teh ya gitu tampi teras ngadoa gitu ya Allah kedah ka mana kedah kumaha gitu coba diuji ku seueur nyengker ka hayang hoyong kabur mah hoyong ka Indo mah hoyong meuli kan nyengker eta balangkung hese diuji ku seueur mah gitu boro-boro ka bisa ditampi amun diuji ku rezeki alit gampil nampina teh diuji ku rezeki seueur sok hese nampina teh gitu sawareh pikeun ka tatangga hese sawareh pikeun ka dulur hese teh sawareh ka masjidkeun hese gitu mah diuji ku seueur jauh lebih berat sarasna